Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carios enggal pamiarsa. Judulna Pedang Mayit bagian anu kahiji. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin di Palihan Cianjur. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserekeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Pedang Mayit bagian anu kahiji. Kumaha jejerna ieu carios enggal, sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, wanci peuting geus sumanding, cahaya bulan anu baranang, nyaangan hiji basisir anu aya di wewengkon Karangampar, bentang anu ngampar di langit pating karetip, di luhur batu karang di antara pating gedeburna sora ombak anu nembragan batu karang. Ka tembong aya dua urang jalma anu keur diuk pahareup-hareup. Nu saurang mah kawilang jajakang ora keneh, kira-kira umur 20 taunan, make papakean sing sarua bodas, samping sarung disolendangkeun dina tak-takna, buukna panjang diriaban katebak angin basisir, sirah dibengker ku ikat barang bang semplak. Sedengkeun nu saurang deui mah kawilang lalaki kolot anu geus meunang disebut aki-aki, buuk-buuk jangot jeung kumisna nu paranjang teh geus barodas kabeh. Di antara geburan sora ombak anu nembragan batu karang, kadenge nu aki-aki keur cumarita. Jaka geus cunduk kana waktu, ninggang kana mangza, ilaing ayeuna kudu lunta. Sakabe ilmu panemu jampe pamake
anu kapimilikku dewek geus meh hampir kabeh ditamplokeun ka Ilaing Jaka euy. Ku kituna ieu mangsana nu alus pikeun si Laing ngamalkeun naon sakabe pangarti anu geus menang nyungsi ti diri kula deuleu Jaka. Cek nu aki-aki sorana rada peurah. Ari si Jaka najannya oge katembongna siga anu sedih, tapi teu weleh bari surangah serengeh dina nyaritana teh. Geus kitu we meureun watakna. Gening si Aki kalah ngusir ka uing teh Ki. Aki teh geus bosan ningali uing aya di dieu Ki. Bosan lain Ki. Yes. Lain bosan deuleu kehead sia teh. Padadi geus diomongkeun ku dewek ka Ilaing Jaka. Yen sakabe ilmu dewek geus diketrukeun ka Ilaing kabeh. Jadi geus eueuh hartina deui si Laing ngajadog di dieu oge ayeuna mah. Da geus daya pulungan geus da sabab geus daya pulunganeunana deui. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi jung ayeuna mah gerang ngalalana. Amalkeun sakabe ilmu anu nareg mati dewe. Ngan omat si Laing kudu aya dina jalan anu bener tur lempeng. Tulungan jalma nu bodoh, talangan jalma nu susah, tumpes tindak laku kajahatan jeung kaangkara murkaan, basmi kadoliman. Pokona eta we papadon ti dewek pikeun Ilaing mah Jaka euy. Nangardian deui sia teh Jaka, lincungar cengir we sia teh. Cek si Aki teh sirikna bari muncrang-muncrang wae nyarita kituna teh ka muridna anu katelah Jaka. Tuh pan adat-adat wae si Aki mada kawing teh ngambek bae Ki. Jadi sodih kawing oge Ki. Nyatulah hari kitu mah Ki uing rek ieu dieu tempat Ki lah. Ngan saacana papisah uing rek nganuhunkeun heula ka Aki yo. Anu geus ngurus uing ti leuletik, geus mere dahar. Sangkan awak uing jadi gede, maraban ku ilmu nu ngajadikeun awak uing jadi kuat. Aki sing ridonya Ki kana sakabeh kahadean anu geus dilakukan ka uing. Hambura lamun uing teu bisa males budi atawa mulang tarima ka Aki nya Ki. Dewek mah teu miharep si Laing murang talima ka dewek deuleu Jaka. Nu dipiarep ku dewek mah Ilaing sing bisa jadi hiji jago anu bisa nyumebarkeun kaadean di alam dunya ieu. Lamun Ilaing geus bisa gitu, eta mangrupakeun hiji kabagjaan pikeun dewek mah deuleu. Tenang laki, perkara deet lah nu kitu mah. Uing bakal nyumponan naon bae ka hayang Aki. Keun lah urang cipolan tah anu jaraha teh. Apanan uing geus sakti ieu hayana mah Ki. Bener teh Ki. Tah kitu atuh Jaga, bener deuleu. Eta kakarak murid dewek, murid Ki Dablong kasebutna. Ngan sakali deui omat ieu ulah nepi ka ngerakeun dewek si Laing teh nya. Ulah nepi ka ragrag di pakalangan sia ngerakeun ka dewek ka dituna. Ngerakeun Ki Dablong. Cek si Aki-aki nu tadina dari anaker nyaritana teh jadi pipileueun sarangah serengeh ayeuna mah. Ngerakeun kumaha ieu teh Ki? Cek si Jaka rada karum. Salaku murid tunggal dewek si Laing teu menang eleh lamun tarung deuleu. Komo lamun tarung parebut awewe mah deuleu ulah eleh pisan ngerakeun sia. Aing ge baheula keur ngora can pernah eleh parebut bikang mah. Pun kitu deui dina ngubaran anu gering
kudu cager tah lamun diubaran ku ilaing teh ulah gagal dulu bener tuh. Rebes laki rebes tong hariwang tong salempang uing tangtu ngajaga ngaran alus aki sing tenang ki kuring mal bakal nguciwakeun lah pokona mah ka aki bener teh ki. Hehe bener ki tah ieu tah minangka bekal pamungkas ku dewe ilaing bakal dibere pakarang pikeun nyampurnakeun kadugalan zilaing ieu tarima ku ilaing jaga. Ki Dablong katembong namprakeun dampalengan kencana teuing ti mana nalika leungeun ditamprakeun ujug-ujug geus aya bedog anu ngagoler dina luhur dampaleungeun. Lamun ditempo tina ukuran sarangkana mah eta bedog teh kawilang pondok jeung buntet teu beda we jeung bedog sepat anu paragi meulahan tunggul awi. Asa teu pantes memangna oge lamun disoren ku saurang Jawara mah da paling oge sajengkal. Atuh puguh we pikeun Jakarungsing mah ngajadikeun olohok sarta teu kuat nahan seurina ningali guruna ngasongkeun bedog pondok teh. Duh inga ari si Aki nanaonan ieu teh ki piraku uing Jawara anu boga julukan Jakarungsing diberi pakarangna siga cocolek tarasi ki aya bahan dihina ku musuh atuh ki dihina ku lawan kaya kieu mah atuh uing teh diledek ki. Ceuk Jakarungsing teu sirikna nepi ka ngacai jeung serikeun bedog anu aya dina dampaleungeun guruna. Nempo pamolah nu jadi muridna sarupa kitu Ki Dablong teu loba nyarita deui. Tuluy eta perah bedog pondok teh dicekal ku leungeun katuhuna. Sarepeak. Laju bedog teh dilugas tina warangkana. Aya ku aneh. Bedog anu katempona pondok nalika diwarangkaan. Na ari geus dikaluarkeun mah panjangna jadi opati keleun tina warangkana. Asalna sajengkal jadi aya kana 80 sentian. Kebur. Ngadadak pamor bedog beremburahay ngaluarkeun cahaya nu matak serab kana panon. Ngadadak kayaan disabudereun sisi basisir jadi cangra. Pangaruh tina hurungna eta pakarang. Lian ti eta dumadakan angin jadi pating hiliwir. Bari mawa angse bau hanyir jeung bau bangke nu kacidas sangetna jeung santerna. Atuh Jakarungsing gancang mangpetan irungna tapi angger kaambe eta bau bangke jeung bau hanyir teh. Jeleng kolebat. Ki Dablong luncat bari ngahembatkeun bedog pondok kalebah batu gede anu teu jauh ti dinya. Hiu gaclek. Brai. Batu nu sakitu gedena teh nalika ditarok ku bedog Ki Dablong jadi beulah ngajadi dua. Siga nu hipunaker katenjona teh waktu eta bedog dikadekeun. Atuh Jakarungsing jadi molohok bengong colohok mata simeteu. Bari bebalongkengan utah uger ruas tayohna mah nempo kahebatan eta bedog ditambah ku bau bangke anu beuki seukeut jeung santer ka ambeuna. So masih rek ngahina ilaing kana pakarang dewek deuleu jaga. Ceuk Ki Dablong ngabarakatak nyaksian ka anu jadi muridna anu keur bebalongkengan ongke. Aduh geus ki euy mahi ki mahi wing percaya ki lah percaya. Aduh teu kuat ki hebat lah eta bedog deh hebat ki gerasukeun deui ki kana warangkana ki teu kuat bauna duh aing aduh ieu bisi bijil kabe eusi pejit uing ki aduh bau ki aduh.
Sanggeus ngadenge kitu ti muridna, tuluy bae Ki Dablong teh ngasupkeun deui bedog kana warangkana. Barang jeung asupna bedog kana warangkana, pes bau bangke jeung hanyir nu tadi sakitu sangetna teh ngadadak leungit. Aduh. Teu sangka ki euy. Geuning hebat oge eta bedog buntet teh ki. Anu tadi da bau bangke jadi leungit. Hebat ki euy. Nu matak deuleu jaga. Si laing ulah meundeun hiji perkara teh tina bebentukanana deuleu. Naon nu katenjo ti luar, cantang tu sarua jeung eusina deuleu. Kade kabobodo tenjo kasamaran tinggal siang ke nalika makalangan deuleu jaga. Nya lakinya hampura uing ki hampura. Tah biji laing hayang hafal. Ieu bedog teh katelahna di dunya kajawaraan mah pedang mayit deuleu. Ieu pedang mayit mangrupakeun rajana pakarang di ieu jagat. Bedog zote katempo ti luarna. Apanan eusina mah geus kasaksian ku ilaing sorangan meureun panjang jaba hebat. Nya ki hebat ki. Ngan eta we ki. Uing mah teu kuat ku bauna ki duh. Mata kripuh mun dipake tarung teh ki. Laina bat-bat nyacaran musuh. Kalah ngadon teu ariku mangpetan irung beureun kete ki. Bunga uing mah ki sin utak ki. Ari si lain jaka. Ieu bedog bau zote pikeun jadi lawan atawa jalma sejen deuleu. Dari keur jalma anu nyepeng ieu bedog moal kaambe bauna ieu deuleu sia jaka. Oh kitu ki. Nyadae katuari kitu mah ki. Mana uing hayang ki. Nya ampeng ta mere jeung ilaing deuleu. Yeuh gerarawatan Gusti laing. Ngan omah dieu dewek bebeujeuh ka ilaing. Ieu pakarang ulah dipake sagawaya. Digunakeunana mah lamun keur bener-bener dibutuhkeun we wungkul. Aringan saukur jeung luar tangkal atawa nya ngareupan cucunguk mah teu kudu dipake deuleu ieu mah. Engke lamun geus kapingsekan dipakena deuleu jaka. Cek Ki Dablong bari ngasongkeun eta bedog anu katelahna pedang mayit. Nya mana ki nyobaan ki uing nempo ki. Gancang eta bedog ditampanan. Tuluy bedog deh disoren ku Jaka Rungsing. Sarangkana ditalikeun kana cangkengna. Tapi pohara ruaseunana pikeun Jaka Rungsing. Barang nempo deui ka palebah Ki Dablong. Tetelah. Nu jadi guruna teh geus eueuh di tempat silana. Nakamana si Ki Dablong teh we? Bedog ku uing ditalikeun na cangkeng. Barang eta si aki eueuh. Nakamana we? Jaga. Andika teu kudu neneangan dewek deuleu jaka. Dewek ayeuna indit geus beres tuntas paragat. Dewek ngagedekeun ilaing. Tur beres oge dewek ngurunkeun sakabe pangarti nu kacangking ku diri dewek. Ayeuna bral ilaing geramian. Gera amalkeun naon sakabe pangarti anu geus disungsi ku ilaing deuleu Jaka Rungsing. Ulah neangan kaula. Nya ki nya hampura ki uing ki nya nuhun ki. Meunang sakadapan mah Jaka Rungsing ngahulang. Dirina can wanieun ka mamana. Sabab can nyarita deui kanu jadi guruna. Tapi nalika keur kitu kadenge deui guruna cumarita. Kunaon ilaing masih ngajedog di dinya deuleu jaka. Bral gera mangkat sia. Ulang ngajedog we di dieu beak-beak sia. Jat parab deuleu mangkat. Nyaki nya.
Akhir nama Jakarungsing gancang ngagedik indit ninggalkeun sisi basisir. Para wargi sadayana anu mika cinta tur anu mika memet kana dongeng-dongeng ate official. Caturkeun wanci isukna manuk recet di sarada bari ngiciskeun jangjangna anu baseuh ku Ciibun tina dangdaunan. Corelat jeleng keur kitu tina salah sahiji tangkal kai nu rada gede ka tembong aya saurang jalma anu luncat ngajorelat. Clek laju nete nincakeun dua sukuna kana lemah. Horeng eta teh Jakarungsing anu karek hudang sare ngagalantung dina luhur tatangkalan. Sanggeus napak sukuna kana lemah, Jakarungsing ngagandeang lempang ka lebah pilemburan. Anu maksudna marek neangan warung sabab beuteungna geus kukurubukan, cacing geus demo hayang dieusian. Sanggeus lila lumampah teburung tepi Jakarungsing ka tengah pilemuran. Di tengah lembur kabeneran aya warung sangu anu geus muka. Laju bae Jakarungsing eureun di dinya. Ka tembong di jero warung aya sabaraha urang jalema anu ngadon ngaropi jeung mumuluk ngawadang. Kadatangan Jakarungsing ka eta warung gancang dibagiakeun ku lalaki anu boga warung. Bade tuang atrapi bade ngopi ya teh Jang? Tanya anu boga warung. Ieu teh uing lapar mang euy. Tapi uing teu boga duit. Bisa teu mang lamun uing ngajuk heula, engke dibayar lamun kuring inget mang. Ceuk Jakarungsing bari garo-garo teu ateul. Bubuhan anu ngaranna kakarak turun gunung kasebutna. Jadi manehna teu bogaeun bekal pikeun ngalalana. Salila manehna bebarengan hirup jeung Kidablong di leuweung, estu tarapisan nyakal duit. Dahar sapopoena ngan saya aya nu nyampak di leuweung jeung laut. Atuh ngadenge caritaan Jakarungsing model kitu. Anu boga warung rada kerung oge. Tuluy tukang warung nenget-nenget jeung nelek-nelek ka Jakarungsing. Ti luhur nepi ka handap, ti gigir nepi ka gigir nu sejena, dititenan, diilikan. Sanggeus dirina yakin yen anu rek nganjuk teh saurang musafir anu keur ngalalana. Akhirna pok si mamang warung cumarita. Nya heug bae Sujang, rek dahar masuk, rek dahar naon di Jang? Asik. Jadi bener ieu teh uing menang ngajuk mang. Nu boga warung teu nembal ngadon unggeuh. Tah, lamun bae mah uing pesen cikopi lah jeung pangalaskeun sangowe atunya mang. Baelah 2 centongan memang. Anu boga warung teu nembalan deui. Tuluy bae nu boga warung anu katelah Mang Ubad harita nyadiakeun naon anu dipesen ku Jakarungsing. Pikeun Mang Ubad mah geus teu aneh lamun aya jalma anyar anu ngadon ngahutang teh, sabab geus sering manggihan anu sarupa kitu. Pang-pang nama musafir anu beakeun bekal di tengah jalan. Tara ieu dihesekeun ku Mang Ubad, sok laju diberean be. Ceuk pikirna mah karunya bisa lapareun. Perkara engkena rek mayar atawa henteu mah kumaha engke. Anu penting geus bisa nulungan ka sasama anu keur kararepet di tengah perjalanan. Teu kungsi lila torojol Mang Ubad geus datang laju nyamperkeun kana bangku anu keur didiukan ku Jakarungsing. Sok kopi jeung alasangut teh diteundeun hareupeun Jakarungsing. Atuh teu diengkekeun deui, deker we. Jakarungsing dahar meningali med.
Sabot Jakarungsing keur ngalimed dahar torojol. Datang saurang budak lalaki ti tukangan warung. Kalayan bari hari weus-weus, budak teh nyarita ka Mang Ubad. Bapak, itu si emak kancu deui Pak euy, si emak kancu Pak. Atuh gebeg Mang Ubad ngaranju. Tayoh nama eta budak teh mangrupakeun budak Mang Ubad pisan. Kalayan teu nembalan deui, tuluy bae kalawan gagancangan Mang Ubad ngagedi ka tukang. Horeng imah Mang Ubad teh aya di tukangan warung pisan. Ari budakna anu bieu ngabejaan mah tuluy diuk di jero ngahilian bapana jaga warung. Mana teh kunaon mak? Jakarungsing nanya ka eta budak anu keur diuk. Jang, ari Mak Ujang teh kunaon Jang? Cek Jakarungsing nanya ka budak Mang Ubad. Si emak kancu deui Mang. Kanco? Gering naon gitu? Nya indung uing teh gering Mang, geus lila Mang. Nya gering naon Jang? Teu bisaeun gugah. Si mastakana nyerieun wae. Pami nuju kancu teh sok utah-utahan teras kapiuhan Mang. Jakarungsing ngahulang sakedeung. Tuluy gagancangan meakeun alasanguna. Sanggeus beak pok kadenge Jakarungsing cumarita ka budak Mang Ubad. Tah Mang ayeuna geus daharna yeuh. Hayu anturlah ka indung maneh Jang. Hayu antur. Bade naon kitu Mang? Uing mapan ieu keur jaga warung da si bapa di ditu. Mamang terek nempo indung maneh Jang. Sugan we mamang bisa ngubaranana. Hayu antur. Cek Jakarungsing. Nya sorangan we atuh Mang. Tuh tinggal ka tukang. Ujang sieun diseuselan ku si bapa lamun ninggalkeun ieu warung mah Mang. Bari garo-garo teu ateu jung bae Jakarungsing nangtung. Nu saterusna mangoloyor ka tukang rek muru ka imahna Mang Ubad. Sanggeus nepi ka hareupeun lawang panto, tuluy Jakarungsing uluk salam. Sampurasun. Kayaan simpe taya nu nembalan. Lantaran geus sabaraha kali uluk salam taya jawaban bae, katambah pantona molongo. Akhirna mah Jakarungsing asup ka jero. Sanggeus di jero manehna luak lieu. Nalika keur luak lieu kadenge sora nu ngagerowan ti kamar anu hordengna muka. Aya naon Jang? Mamang mah di dieu Jang. Tetela Mang Ubad anu ngagerowan teh di kamar. Jakarungsing teu nembalan, tuluy bae muru ka lebah kamar. Sanggeus deukeut ka panto kamar, kakarak Jakarungsing cumarita. Mang, uing tadi ngadenge ti budak mamang euy. Cenah indung budak teh nya pamajikan mamang keur gering. Ieu mah sugan we uing bisa ngubaran Mang. Ujang teh osok nambaan. Nya sok atuh mangga Jang dicobaan. Tembal Mang Ubad anu harita keur mencetan suku pamajikanana anu keur kapiuhan. Paromanana rada alum. Punten nya Mang, ku uing ieu pamajikan mamang di cabak-cabak bae Mang. Heug teh teuing Jang da geus kolot ieu lah. Sanggeus meunang izin ti salakina mah, tuluy Jakarungsing nyabak tarang pamajikan Mang Ubad. Sanggeus kitu mah kalayan ku gerakan nu kacida cepetna, Jakarungsing notok urat-urat penting anu aya dina awak pamajikan Mang Ubad ngagunakeun curug katuhuna. Saksiut tak 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 tak. Sanggeus ditotok kulisik, pamajikan Mang Ubad anu ngaranna Bi Ijoh teh ngulisik tuluy beunta. Mang, menta ciasa kerang Mang sagelas Mang. Mang Ubad teu talangke deui, tuluy bae ngaleos ka dapur. Anu tekung silila geus norojol deui bari mawa sagelas ciasa kerang.
nusa terus tama dibikeun ka Jakarungsing. Sanggeus kitu mah katembong Jakarungsing ngaluarkeun ubar sagede sikit tangkil tina beubeurna. Tuluy eta ubar teh diasupkeun kana gelas. Sanggeus dikocekeun sarta ngahiji jeung cai. Terus eta cai teh diinumkeun ka Bi Ijo. Bi Ijo teu loba nyarita, nurut bae, leguk-leguk. Ci ubar teh diinum asup ngalewatan ti koro Bi Ijo anu keur neuteup Jakarungsing ku teutepan anu ceuleuy. Teu kungsi lila orolo. Bi Ijo utah getih hideung lalambaran. Atuh Mang Ubad meuni curinghak nempo kajadian kitu teh. Tuluy muncereng ka Jakarungsing. Eta dinaonkeun pamajikan uing jang, dinaonkeun ieu. Sing tenang heula Mang, tenang Mang. Tong waka ngambek ih Mang. Apaan pamajikan Mang teh keur diubaran ku uing teh Mang, tenang Mang. Jakarungsing kalah nyerenge nempo Mang Ubad muncereng teh. Bapana ieu tos teu nyeri ayeuna mah mastaka teh bapana. Sareng ieu awak meuni asa harampang geuning bapana. Kadenge Bi Ijo nyarita. Atuh puguh we Mang Ubad anu tadina rek ngahaok deui teh jadi teu kendat. Tuluy bae ngarangkul ka Bi Ijo. Bener ieu teh mana? Teu nyeri deui ayeuna mah mana? Leres Pak. Ngareunah ayeuna mah awak teh Pak. Tembal Bi Ijo bari ngolesed turun tina ranjang. Tuh pan, ceuik oge naon Mang. Sing tenang Mang, sing tenang. Cager kan Mang. Cek Jakarungsing bari nyerenge. Duh, hatur nuhun Jang, nuhun. Padahal mah tos lami pun bojo teh teu damang. Ayeuna ku syariat ti Ujang jadi damang. Kadah kunaon atuh mamang naurna ieu teh Jang. Ah, naurna mah engke we isuk deui Mang. Da ayeuna mah waktosna ka Bujang Seep. Olo. Waktosna ka Bujang Seep. Wadia Balad ATE official. Keun atunya. Ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.